Cigana ayah. Cak Haji, Cak Haji, ayah naon cek? Iya Cak Haji, abi dek minta bawang bodas, abi dek nyian sangu goreng, can sempet ke warung sayur, bawang bodasna beak. Ya cek. Cak Haji, sekalian atuh jeung endogna. Iya cek, nuhunnya Cak Haji. Maklum abi teh dek warung sayur teh can baruka ari geus lebaran kieu mah masih kene hantu. Terus di mana nih? Itu di warung sayur. Tos balanja sayur Cak Haji. Pasti dek masak sayur hasem. Nya ce, nah apa? Nya apalah, da geus nyaho urang mah. Nya atuh mangga Cak Haji, Cek Fitri. Ya Cak Haji, si Nis mah jadi jelema teh pelit pisan keur dahar sorangan oge. Maksudna pelit kumaha cek? Dek teh pelit kumaha ari Cak Haji moal poe masakna teh sayur hasem, sayur sop, oseng kangkung, tahu, tempe, hayo we, eta we jeung eta unggal poe teh nu dipasak teh. Kudu nama sakali-sakali mah masak teh pakai ikan lele, ikan emas, telur, ame aya protein mah gitu. Lain hayo we nu dipasakna teh tahu deui, tempe deui, sayur hasem, eta wae. Nah, Cik Fitri apa nis masakna eta wae? Nya apa atuh ari Cak Haji, abi kamari ulin ka imahna, asup ka dapurna, dina meja makanna ngaca ukur aya sayur hasem, tahu jeung tempe. Pas ku abi ditempo kana jero kulkas, eueuna naon Cak Haji? Meureun si Nis mah dihaja nyimpen laukna. Geus sadar si Nis nyaho aya tatanggana nu sok celametan. Asup ka imah, mukakeun itu, mukakeun ieu, aya sok kitu, Cek. Engke mun penta laukna kumaha? Hiji deui, Cek, jelema anu pelit teh, jelema anu edek masak tapi mun ngamodal. Jadi osok minta ka tatangga. Nice. Nis. Nur, aya gas? Aya Nis. Ya Nis. Kurang hiji Nur. Awas Cak Haji beak. Kira aku biar si Nis aya. Ke Nis mah aya, lamun kerja Haji mah aweus.